Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu illallah ma sya'allah la yasrifu su'an illallah ma sya'allah ma kana min makin illallah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ala katsirin min ibadihi al-mu'minin walhamdulillahilladzi ja'ala ma'a sifati kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi qasama ma syaa min ibadihi bima sirriyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qasamahu ta'ala bi jami'i kamalati ubudiyah sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mallahu ta'ala qawluhu sallallahu alaihi wasallam جل وعلا ويقول صلى الله عليه وسلم من جمال حسن فصل صلى الله عليه وسلم منصورا وعلى آله وصحبه وسلم على نجيب الخير وبرا قال الله تعالى القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا ذكرها من ذات الموت عليه وحديث فنحن بالمرض تبارك الله بدعاء اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك بدأ أما بعد. Dina danget ayeuna urang sakumaha dina setiap subuh Sabtu sareng Ahad urang kaji dina kitab Nasuhul Ibad di mana ini dina maqalah katilu nyaeta mertelakeun tentang maut tanpa iman seperti urang ngojay di samudra tanpa kapal atau urang mengarungi samudra tanpa kapal. Satajana urang tadi matakrim kena surat Al-Baqarah ayat 187 urang aos sasarengan malam banda jadi wasilah ka urang sadayana keun kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala sagalana sadana ge salamina amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا تفعلوا من خير يعلمه الله وتجودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taqalu min khairin ya'lamhu Allah wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqwa ya ulil albab. Segala perkara hadik, segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dina dalil ayeuna urang ngabahas tentang dina kitab Nasuibat nyata dina makalah nu katilu nyata tentang urang maut tanpa iman eta seperti urang ngarungi samudra tanpa kapal. Sakumaha urang kauninga ya. Setiap diri kita masing-masing itu akan mendapati atau bakal ngerasakeun maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Unggal-unggal anu miboga nyawa pasti bakal ngerasa maut. Perkara maut itu nyata perkara anu pasti datangna ka urang ngan dirahasiakeun waktuna, tapi nu pangdeukeut aja urang. Tina perkara urang kehidupan dalam dunia nu pangdeukeut-deukeut aja nu pasti-pasti nah hiji perkara nyata tentang maut. Matakan Rasulullah SAW aksiru jikru hati mudzati al maut pek loba ingat kumaraneh kana perkara memutuskeun segala kenikmatan dunia nyata maut. Jadi segala apapun rencana kita dalam dunia itu belum ada kepastian. Yang sudah pasti itu adalah apa? Kematian. Makanya yang harus kita persiapkan yaitu yang sudah pasti. Ya itu kalau pada urang mah turun amal mempersiapkan yang tidak pasti. Contoh misalkan konsep cenah kepastian menikah jeung teh pipa itu tentang tuh bisa oge di tengah-tengah teh urang misalkan maut duanana atau misalkan putus atau naon. Tapi maut mah kahalangan ke perkara naon ya. Nah, jadi anu kudu persiapkan berarti yang sudah pasti. Apa yang sudah pasti itu kematian ya. Maka Rasulullah orang sing loba-loba nginget karena kematian, karena perkara membutuhkan segala kenikmatan dunia nyata maut. Jadi lamun urang teu mempersiapkeun eta kabayangkeun urang rek bekal kumaha sabab naon urang teh perkara kematian geus pasti eta teh nu kudu persiapkeun kurang teh nyata bekalna. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi sakaratul maut atau kematian. Wa tawju baina khairaz zadi taqwa jeung kudu barang mawa bekal maraneh nyata kaon karena kematian sebab saanyana pang alus-alusna bekal teh nyata takwa. Takwa teh bagian tina keimanan. Naon contohna seperti urang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah rawahu Abu Daud. Sing sajama anu akhir ucapanna samemeh mautna ngucapkeun la ilaha illallah maka manehna bakal asup ka surga yaumna la tasab tanpa dihisab. Da ieu ari perkara sakaratul maut teh kumaha kabiasaan urang hirup di alam dunia. Lamun di alam dunia urang tara nyebut la ilaha illallah atau hese kana zikirnya kayak geus maot lagi hese. Sedangkan orang dibiasakeun zikir kitu teh supaya naon? Supaya urang bisa kana teh bisa nyerep kana hate dirutinkeun ku urang. Oge naon? Bisa jadi amal pagawean urang. Oge naon supaya urang bisa meunang kanikmatan surgana Allah. Wa maqalatu salisatu jeung ari maqalah nu katilu an Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu man dakhala qabr bila zadin ay minal amali sholih cenah. Jeung ari ieu maqalah nu katilu ditepikeun ku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sing saha jalma anu asup ka jero kubur kaleh teu mawa bekal tegasna nyaeta amal soleh pakaan nama rokibal bakro bila safinah paya guruku gorkon la khalasolahu illa bimai yungkidu ya. Maka sajeuna eta jamate ibarat numpakan lautan atau urang ngojai di lautan bari teu make parahu. Nah, iya tegasna eta jama bakal titeuleuh kalian titeuleuh anu kacida seperti kita mau menyeberangi lautan tanpa pakai perahu, tanpa apapun, maka tidak akan pernah sampai. Kenapa? Itu lautan yang luas banget dan gak mungkin kita bisa melawan ombak. Nah seperti itu kematian oge. Lamun urang maut henteu mawa iman, lamun maut urang henteu mawa bekal takwa, maka seperti urang ngojay di lautan tapi teu make perahu. Jadi pasti tenggelam atau teuleum. Kalayan teuleum anu kacida moal aya kasalamatan pikeun manehna iwati aya jama anu nulungan nyata nu jadi guru gitu.
Syarat pedal teh dina naskah ieu Abu Bakar As-Siddiq nganggo gaya nanti basa tasbih atau paripolah atau nyaruakeun. Nyai tasbih teh nyaruakeun dina ilmu balago. Al-qabru kubur disawakeun jeung al-bahru lautan. Eta duanana sarua luasna, jerona sarta memboga misteri. Kan teh nya misteri di alam kubur itu kan luar biasa ya. Tidak ada yang tahu ya. Masa ulama-ulama atau hadis-hadis Rasul itu sebagian menceritakan tentang alam kubur, tapi masih banyak misterina. Tak aku sabab itu orang banyak tidak tahu apa nanti, tidak tahu akan terjadi apa di alam kubur nanti. Maka yang harus kita persiapkan yaitu apa? Amal soleh ya. Apalagi kalian di masa tarbiyah, masa pendidikan, banyak-banyaklah belajar ilmu nate, ilmu akhlak ya, belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, supaya apa? Supaya menjadi bekal orang menjadi alat yang soleh ya. Al amal soleh, amal soleh disarwakeun jeung asapinah parahu. Ai sapinah teh parahunya. Parahu teh nyata alat pikeun nahan berat awak sangkan tetep ngambang atau selamat bisa menyeberangi lautan. Kita oge amal soleh manehna anu bakal nahan urang sangkan teu kakeun teh sangkan teu kakeum ku siksa kubur. Jadi jangan dibayangkan siksa kubur itu tidak ada apa-apa. Di sanalah perjalanan kita memulai. Jadi alam barzah itu adalah gerbang kepada alam akhirat. Alam berarti gerbang menuju kehidupan yang abadi. Kalau di alam dunia cuma sebentar. Jadi maksudnya nyata pikeun mere pepeling atau warning ke manusia yen alam dunia teh nyata tempat belanja, tempat menanam supaya atau tempat belanja jang bekal. Jadi kalau kita semakin banyak belanja tempat amal soleh, berarti semakin banyak bekal kita. Ingat ya, di akhirat itu kita tidak akan pernah balik lagi ke alam dunia, ya. Itu kita bakal terpisah gitu kan. Misalkan kayak Ijal nanti akan terpisah sama si mama, sama si teteh, sama si ayah. Gitu ge Wisnu gitu kan sama si nenek, sama si papa nyebutna. Papa gitu kan, papa naon nyebutna? Itu tanah naon, bakal terpisah gitu kan. Dia mau mikiran diri sorangan gitu, gitunya. Kebijakan ke papa, gitu lomba hampura, gitunya kakolo teh ya. Apa atau papa papi. Nyebutna? Oh, papi. Oh, bapaknya. Si prima cenah nyebutna papi, cenah gitu. Ya coba minta hampura. Gimana naon? Ketika di alam kubur mah bakal terpisah ya. Jelema anu dipikannya kurang di alam dunia kemah pada ninggalkeun. Gitu kan misalkan Wisnu punya pacar gitu kan atau itu Wisnu teh udah punya istri, janjina teh sehidup semati. Kata geus Wisnu maot mah daek nuturkeun moal. Kata mah teh kalah kawin deui gitu. Jadi yang harus kita pikirkan apa? Bekal buat untuk kematian. Jadi supaya orang teu pematak nepang alus-alusna jama nyata jama anu mengingat kematian gitu kan. Tah seperti orang ziarah ka makom atau misalkan ziarah ka kuburan atau ka makam itu bukan kita untuk meratap, tapi untuk memperingati kita bahwa kematian itu benar-benar adanya supaya apa? Supaya kita itu sadar, eling gitu kan. Kan jelema malamun dibacakeun Al-Qur'an teu daek eling, disebut nanti di papatahan teu eling atau dibere musibah teu eling. Maka abu nanti ketika diingatkeun kana kematian oge loba tatangga nu maot, kolot nu maot teu eling-eling keneh. Mata kuburu eta jama gramenta dipakanyarkeun hatena cek Imam Ghazali gitu. Itu tujuanna sangkan urang teu poho teuing kana urusan dunia nepi ka poho kode lalampahan panjang sanggeus mah maot panjang anu abadi. Ya tujuanna pikeun ngahudangkeun sumanget atau istiadat atau siap-siap samemeh ajal datang ya. Hakikatna anu dimaksud teh sanes ngukur lobana ibadah secara kuantitas tapi kualitas ibadahna nyata dengan ikhlas. Lamun di laut ya kalian pikirkeun laut esa kumaha gedena perahu lamun parahuna bocor kumaha lamun parahuna bocor amal solehna bocor kuria atau sum'ah atau namimah tetep bakal diteuleum. Jadi kudu sampurna perahu ge ulah sampaikan amal-amal saya urang teh dicampuran ku penyakit hati seperti apa? Seperti riya, sum'ah, teu tingali ku batur, keke salat pengen kelihat sama si Isan gitu kan. Terus apalagi niat teh salat pengen kelihatan sama si Unu gitu, Unu gitu kan, Unu gitu kan itu. Nyebut AA kalinya teh gitu ya. Jangan Unu. Itu kan lebih besar nyebut AA gitu kan. Mode prima kali itu teh kaula teu nyebut bos.
bos kitunya. Hakikat kubur teh nyata naon eunteng cermin kitu nu alian kuburan teh cermin eunteng suka bercermin enggak? Suka bercermin enggak? Sok make sok nyisiran gitu. Tapi teu make lipstik. Halus gitu. Jadi eta teh kuburan ge cermin atau eunteng tina kahirupan dunia. Naon anu dipelak di dunia eta anu bakal anu bakal ditanti di jero kubur. Nah setiap perkara waktu kayak ditanyakeun di dalam kubur cek malaikat teh eno mane sok salat tara kebu besi nu panas gitu. Matakan ingetkeun sebab Bapak geus salat bisi diteugeul ku malaikat dalam kubur. Dalam kubur make naon waktu hancur jadi deui hancur encan dibeulit ku orai encan digulung ku naon ku orai nu badag sijalu akro peurahna teh matak mematikan encan ku tinggi teh acan tinggi apa lain kelabang naon anu nyapikeun teh oh hebat kalajengking jadi kalajengking itu pengen lihat kalajengking kayak gimana lihat yang pakai kacamata itu kalajengking menyengat itu ya itu kalajengking itu yang pakai kacamata itu seperti kalajengking menyengat gitu. Eta lamun teh lamun nyocona hancur jah. Kita itu bukan kalajengking bukan segede gini bukan, tapi jadi gede hampir melebihi dari badan kita. Disudut urang teh. Tapi lamun urang sok salat dijagaan ku salat teh kalajengking ek naon sia ngagana teh arek nyiksa aya teh arek nyiksa naon jelema ieu. Urang salat bakal jadi saksina. Indit sieun. Apalagi yang banyak sedekah banyak membaca Al-Qur'an gitu. Orang yang sering meninggalkan sholat maka nanti akan repot di alam kuburnya gitu. Kata orang teh non teh di teh si kain teh diduru orang teh kain kapan teh gini kata di alam kubur teh nu orang teh geus mau teh hudang deui betul juga teh hudang deui urang teh celeungkeung ge kitu tah pas gitu pas orang bentah ningali sakabehna poek bari jeung urang di jero taneuh ditutup ku padung di dedetan deui ku taneuh ngagorowo kitu kan papi gitu kan bener enggak ada atau nenek enggak ada gitu mau anu nulungan atau misalkan sahabat karib dekat unu teh siapa si prima help me gitu kan tolong aku moal gitu kan gitu lamun cek si prima teh naon aya naon cenah nu panggil teh panyokeun handphone cenah uang main Roblox di alam kubur cenah mah bisa kitu da mah aya casan hese sinyal lagi hese asup mata berarti lamun Al-Qur'an bisa kabawa ya Al-Qur'an bisa kabawa nanti Al-Qur'an bisa kabawa amal soleh gitu kan nah ieu aya Roblox mah moal handphone mah kitu komo bari jeung urang misalkeun tadi nanti urang hayang main handphone atau misalkeun nobar kitu jeung ijal moal tinggal di alam dunia orang dalam kubur mau bisa gitu kan ya jadi mau teh perkara nu pasti tapi waktu nah kunaon kalau dirahasiakeun waktu kematian ya kunaon kalau dirahasiakeun waktu maut supaya kita bisa siap gitu pernah siap buat kematian beja ka pipa ke teu pameulikeun boe salembar gitu siap-siap kematian teh bukan beli boe tapi naon amal soleh daek ngaji daek salat subuh ya kalau salat subuh itu wah nyelametkeun gitu jadi naon urang teh jadi mau teh perkara nu pasti tapi waktuna dirahasiakeun kenapa supaya urang siap-siap waspada oge ngumpulkeun amal atau bekal dina unggal waktu. Jadi gambaran jama anu titeulem teh perlu ditulungan atau amungkis ngajarkeun hikmah pentingna doa anak nu soleh gitu kan nu siap jadi anak soleh buat mendoakan si papi sama si nenek gitu sing doakeun ya Allah ya Rabbi ketika si ayah atau si bapak teh udah meninggal teh doakeun gitu Rabbi bilil alhamdulillah gitu alhamdulillah urang bisa bebas ulin lain gitu kan komo ku ijah ke doakeun gitu kan lamun misalkan orang tua lagi sakit ge sekarang juga doakeun suka mendoakan orang tua jarangnya siga nanti ya Allah yang handphone anyar supaya game bisa lancar doakeun ka kolot ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan si ayah teh atau si bunda teh atau siapa teh disehatkan badannya ya terus dia lancarkan rezekinya diselamatkan dalam pekerjaannya kayak suka ngedoain itu si ayah suka enggak gitu
Kitu keur cara si prima kitu keur sing ngadoakeun ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan Mas Yono teh sing diselametkeun gitu ngadoana gitu nya sing teh sing semangat gitu kembali doakan sabab itu jasa orang tua itu tidak akan pernah terbalaskan ya apalagi ibu gitu. Nah itu jadi gambaran tadi teh ieu naskah ngebahas ngeunaan eksistensi hukum sebab akibat ya logika kasalamatan kieu. Kasalamatan teh merupakeun wadah atau sarana. Di dunia sarana hirup urang teh harta tapi dimensina sanes teh barja. Sarana hirup teh energi positif tina amal. Jadi ki hatina ya buat kalian mah nya karena ini masih banyak yang kelas kelas nanti sebutan teh remaja deh. Sanawiyah ya. Kayak gitu. Dan pas kebraka, udah ngajeng pas kebraka si Pipah mah sanawiyah pas kebraka. Rim, mana si Ucuk? Nah, disangsi saya 2000 ewang tah. Kahaki. Maka non, jadi lamun orang siap-siap dana kematian, sebab lamun utama ijazah ketika sudah mati tidak akan pernah balik lagi. Ya Allah, ya Allah, nanti aku pengen hidup lagi 5 menit aja cek si Isan teh. Cek Allah tarik naon ijal, aku pengen sholat subuh berjamaah. Karena kacida banget pentingnya. Ditanya, Isan hembalik di alam dunia, hayang cek malaikat tarik naon. Hayang soalnya teh hayang sodako. Itu nu takeun unu hayang balik di alam dunia, hayang sabaraha 5 menit teh hayang naon? Hayang main game. Moal bisa kamu main game mah gitu. Maka gitu jadi ulah kana game wae nya. Loba macakeun Al-Qur'an gitu kan. Loba misalnya semakin banyak orang membaca Al-Quran semakin naon semakin orang bakal salamun itu susubat unu tuh itu susubat unu ya no itu susubat unu tuh dari akhir itu ini kali gitu kasihan itu yang tiris nanti gitu beres gitu ya jadi gitu jadi gitu tuh. Kenapa niat melihat itu aunu gitu kan terpesona ya terpesona ya gak apa-apa wajar Pipa karena Pipa nanti sate sinia itu adalah perempuan si unu laki-laki wajar tuh perempuan sepala laki perempuan sepala laki wajar tuh wajar tuh gitu kan gitu ya jangan kayak tebara jadi gitu ya nanti ngomongin tapi yang harus kita siapkan itu bukan harta tapi amal soleh karena nanti di alam kubur itu kita tidak akan perlu uang sukan ke dalam kubur kayak orang teh jajan sebelah mah bisa sebelah pakai tulang tetangga orang gitu kan tulang mayat gitu kan tulang eta tetapi duitnya mau berguna ke manu ya jadi gunakan duitnya pas waktu orang di alam di alam dunia gitu aya Kang Asep aya guru urang pamelikeun sebelah aya haki gitu haki mah aya dipamelikeun ya gitu ya pamelikeun cilok hiji cukup datang berkah gitu kan aya Asep itu misalkan contoh cenah itu mah cenah aya teh apika cenah aya geulis aya dipamelikeun sendal teu naon gitu mah sendal itu gitu nya gitu jadi ya terpesona aku anu terpesona pasti gitu kan gitu jadi hidup di dunia teh ibarat keunyeun parahu di sisi pasisir lamun parahuna anggeus sarta kuat nalika datang nanti ombak lautan atau datang malakamut maka urang bakal numpak kalayan tenang tapi lamun urang ukil nanti ukur ulin dalam dunia tinggal main salatara main jimet terus-terusan maka eta si handphone teh bakal nyiksa di alam kubur si handphone teh bakal sagede masjid gitu kan ijab kamu jarang sering meninggalkan sholat ditindihan ku handphone teh kejret hancur nanti gepeng hirup ditindihan deui gitu bisa gede nanti handphone teh bakal segede ahaki bayakeun gitu bakal gubrak gitu kan da ditindihan gitu ke ahaki rajin sholat gitu kan rajin sholat ya gitu. Nah, jadi kalian teh ya minimal beres salat teh doakeun jadi kolot apalagi kalau misalkan ya Allah mudah-mudahan sampai orang tuaku itu diselamatkan, disehatkan, diberikan rezeki yang lancar, yang bermanfaat, yang berkah. Terus misalkan kalau meninggal harus dalam keadaan husnul khotimah. Datang orang teh jarah teh kitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala sallallahu alaihi wasallam mal maitu fi qabrihi illa qabriki
amutagawud ayatolibi liana yugosu. Rasulullah SAW henteu aya ari mayit di jero kuburna iwatil ibarat jalma anu titeuleum nu minta tulung tegasna nyata jalma anu nyiar pitulung. Kita menurut geus di alam kubur teh nya ija isan ketika di alam kubur teh bakal minta tulung gitu mah. Nanti pas waktu orang bangun di alam kubur beunta ya ija teh beunta. Kan ini make boeh. Beunta, sudah gak ada siapa-siapa. Kata si ayah teh ijal yang neping disayang. Kamu mah bisa nulungan ayah tulungan mah bisa. Misalkan contoh, misalkan mama ibu tulungan mah bisa. Sebab kita udah beda alam. Kalau si Unu masih bisa. Ayah tolong, mau langsung mau kunci gitu kan. Kayak di servis kau alam kubur nah gitu kan. Bisa gitu kan. Bisa gitu kan. Kita ngomongin bisa. Kadang-kadang kan malaikat sok mogok motorna. Gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu jalannya gitu. Jadi apa yang harus kita siapkan itu apa? Yang kita harus siapkan di dunia itu? Yang harus dipersiapkan di dunia itu apa? Amal apa? Amal Roblox. Amal soleh gitu kan. Wow, Kakang Soleh. Wow, teh. Ayam bae itu. Jadi keajakan Kang Soleh gitu kira mudah maut ngilunya gitu. Seberang gini. Soleh gitu kan. Jadi sana teh anu lamun Sri anu sok ditinggalkeun salat taon lu. Salat anu sok ditinggalkeun. Ayeuna mah moal. Da nama geus jadi santrina Kang Haki, santrina Kang Asep kudu kuat. Salat ya aisyil maut engke kitu nya. Kumaha da maut mah henteu kolot. Sugan misalkeun si bapa wah cenah si bapa teh modal moal. Loba nu orok geus maos ti heula kitu kan. Teu naon atuh kieu nya nu misalkeun ceuk unu teh. Kieu lah lamun misalkeun unu embung bah, misalkeun unu ti heula embung Pak, bapak we ti heula atuh kieu we nama bapa engke paneuri unu ti heula kitu nya. Daek ti heula maot. Henteu. Mereka Kang Asep, mereka Hakil anu maot ti heula. Oh, bapak. Kudu nyaho. Kang Asep Kang Hakil anu bubur maot. Gitu nya. Gitu ya. San hang saheula hang ka Asep lain hang ka Hakil. Kudu aya pilihan. Oh, hebat. Langsung layanin make meureun, make well gitu artinya. Nah jadi nonton. Maka kita aidaja hadukum maut qala rabbi arjini la'alli amala salihan fi ma taraktu bener tadinya urang teh kudu nyiapkeun amal soleh. Pan ari urang geus maut manaon anu kurang bakal dijadikeun teh kahiji nyaeta budak anu soleh, kadua naon amal jari nu katilu naon amal ilmu yang bermanfaat. Ilmu nu manfaat ilmu naon agama gitu kan ilmu agama di sekolah itu jarak itu sate kete belajar ilmu agama di sekolah di SD belajar nia enggak aslinya belajar berarti sekolah DMI mah pasti belajar agama Islam mau mungkin Kristen agama Kristen gitu mah mungkin belajar agama teh belajar saguruna wah sama gitu itu metodenya pipah nah jadi ya maka orang teh ya lamun orang punya amal soleh kuncinya apa kalau pengen amal soleh kita itu pengen sampai kita ke bawah ke alam kubur harus ngejaga istiqomah teh tutuluyan gitu ulah misalkan ulah cara sibara gitu rajin teh magrib we hungkul gitu dan mata eta bukan istiqomah ya jadi kudu ngajaga istiqomah jadi ngadawamkeun salat 5 waktu dina waktuna jeung ngalaksanakeun parentah Allah sana teh anu saloba-lobana
sing saja mana hirupna biasa dina naon dina kayaan taat, maka Allah bakal ngawapatkeun manehna dina kayaan nuju taat. Jadi maot teh idasana maot mah kumaha kebiasaan kita kitu cenah keke kebiasaan di nanti di dunia apa? Main game. Mah kitu nu tong dibiasakeun main game di dunia mah. Kumaha ke main game kitu keur cacakatan atau puting kitu nempo film eta jeung si prima kumaha mun ka Allah dicabut gitu nyawana bahaya gitu kan. Lamun urang keur salat dicabut nyawa ku malaikat geunah langsung ka surga. Tapi keur main game mah engke moal. Gitu. Bakal kita bakal jadi cocokan. Kema bakal nanti cocokan kita si nanti inu misalkan jeung sakeke nu sok main game kan mah diadu-adukeun. Diadu-adukeun ku alam ku malaikat kumaha we kan biasaan urang dalam dunya misalkan nu sok hayang ngadu hayam, diadukeun jelema jeung jelema ku hayam deui. Jahat mah kitu. Jadi lamun misalkan orang non kumaha kabiasaan orang hidup di alam dunia. Ujung orang kudu sering ngadoa ka Allah. Tadina salat subuh teh salat subuh terakhir dibiasakeun lamun dina salat fardu sujud terakhir teh rada lila. Minta doa ka Gusti Allah, doa hayang dipupuskeun dina husnul khotimah, hayang diistiqomahkeun dina ibadah. Ulah teh sinia salat subuh nanti ngadoa sujud terakhir ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan ainu teh semakin cinta ulah. Nu kitu mah rek ge nuturkeun. Jadi minta istiqomah dina cinta dina ibadah dimawatkeun dina husnul khotimah maot bari mawa iman jeung Islam kitu ngadoa mah ya biasakeun dina salat teh ngan ulah diomongkeun lamun diomongkeun batal gerengeskeun hate ya. Jadi apapun itu doanya selain doa bacaan tina salat ketika diomongkeun jadi batal kecuali dina sujud terakhir itu kata ulama ada saware bisakeun anu ngameunangkeun urang naon ngameunangkeun mate ngadoa make bahasa Arab kitunya. Tah ieu jadi beres esan beres aja ngajinya tanya beres tong beres ya gitu. Jadi nanti kalian persiapan setengah 7 itu udah kumpul ya. Jadi ingatkan tadi cenah untuk menjaga amal soleh teh kita harus istiqomah menjaga amal soleh supaya nanti maut kita dalam keadaan soleh. Terus menjauhan maksiat gitu kan. Menjauhan maksiat kadenya maksiat ngan hukur aya mama hukur. Maksiat temun aya ibu coba kamu busiat pasiat busiat jadi kudu ngajaga maksiat. Naon maksiat nu seperti contohna maksiat. Contoh maksiat apa? Prim, contoh maksiat apa Prim? Contohan, gua satu contohan. Enggak tahu bar, contoh maksiat apa? Mau, lamun keur mau kurang dibiasakeun maut. Wah, cilaka. Main game, kita main game terus ninggalin salat maksiat bukan? Kita itu gara-gara main game kita sering ninggalin salat itu maksiat bukan? Maksiat, dosa gede itu teh, gitu ya. Terus gara-gara main kita jadi ninggalin ngaji, maksiat bukan? Maksiat gede, maksiat leutik. Maksiat gede, maksiat leutik. Maksiat gede gitu kan. Nia keke gara-gara pacaran kita ninggalin ngaji, ninggalin itu maksiat bukan? Maksiat gede, maksiat leutik. Besar gitu, maka jangan membiasakan kita maksiat maka orang bakal nanti akan meninggal dalam keadaan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Maka naon kacina kena kesimpulanna nya jadi teh mugia nanti arif nanti cek maqal Abu Bakar tadi arif parahu teh amal iman kudu dibangun ti aya teh aya keneh jadang masih ieu lamun sagede ahaki sagede asa mah geus loba poho ya gitu. Jadi ti aya keneh ya diwangun ti aya keneh salagi urang masih keneh aya di nanti di alam dunia. Mun urang geus aya di tengah laut sakratul maut geus moal kaburu nyiapkeun parahu mugi urang sadaya tetepkeun iman sareng Islam oge ihsana sarta dijaga ku Allah dugi ka alam kalanggengan dina kean ridho sarta ridwan ku Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Allahumma shalli